Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajengkeun deui ngalogat kitab Iqna dina channel YouTube Abu Napisah. Faidatun. Innama sumiyat pastina dingarana naon hadihi takbiratu ieu takbiratal ihrami ku ngaran takbiratul ihram li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta yahrumu haram bihaku itu takbiratul ihram alal musolli kajalma anu salat. Naon ma perkara kana nu kabuktosan itu ma eta halalan halal lahu ka itu musolli qobla hadina samemehna itu takbiratul ihram min mufsidati sholati nyatana pirang-pirang anu ngabatalkeun kana salat kal ukli sapertikeun barang dahar wasurbi sareng nginum wal kalami sareng nyarita wanahwi dalika sareng bangsana itu nu kabeh. Wayusanu sareng disunatkeun naon rob uliyadaehi nyengkatkeun panangan dua na itu musolli pitakbiratil ihrami dina takbiratul ihram bil ijma'i kalawan sepakat para ulama mustakbilan bari madepkeun bikaffaihi kana dampal panangan dua na ieu jalma al kiblata ka kiblat mumilan bari nyondongkeun atropa asobi ihima kana pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramona itu kapaeh nahwaha kana bangsana itu kiblat muparikon bari nyarangkeun asobi ahuma kana pirang-pirang ramona itu kapaeh taprikon kalawan nyarangkeun waston anu pertengahan kasipan bari mukakeun lahuma kana itu kapaeh kasipan bari mukakeun lahuma kana itu kapaeh wayar pau sareng nyengkatkeun si jalma huma kana itu kapaeh muqabilaman kibaihi bari malebahan kana tak duana itu musolli. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma annahu sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta kana kabuktosan itu Nabi eta yarpa'u nyengkatkeun Kangjeng Nabi yadaihi kana panangan duana itu Kangjeng Nabi hadwa man kibaihi bari malebahan kana tak duana itu Kangjeng Nabi idaf tataha di mana-mana ngamimitian Kangjeng Nabi as-sholata kana salat. Qala ngadauh saha An-Nawawi Imam Nawawi pisarhi Muslim dina sarah kitab Muslim. Makna hadwa man kibaihi ari maknana lapad hadwa man kibaihi eta antu hadia kudu malebahan naon atropu asobihi pirang-pirang tungtung pirang-pirang ramona ieu jalma. A'la udunaihi kana belah luhur cepil dua na ieu jalma wa ibhamahu sareng malebahan dua jempol na ieu jalma sahmatai udunaihi kana dua gagajih cepil dua na ieu jalma warohatahu sareng malebahan dampal panangan dua na ieu jalma man kibaihi kana tak dua na ieu jalma wayajibu sareng wajib naon qornun niati ngabarengkeun niat bitakbiratil ihrami sarta takbiratul ihram li annaha karana sanyana itu takbiratul ihram eta awwalul arkani kawitanana pirang-pirang rukun bi ayakruna ku secara ngabarengkeun ieu musolli ha kana itu niat bi awwalihi sarta kawitanana itu takbiratul ihram wayas tashiba sareng kudu ngabarengkeun ieu musolli ha kana itu niat ila akhirih nepi ka akhirna itu takbiratul ihram. Wahtaro sareng milih saha An-Nawawi Imam Nawawi pisar Hail Muhaddab dina sarah dua nyatana kitab Muhaddab wal wasiti sareng kitab al wasit tab'an karena anut lil imami ka Imam Haromain al Ghazali sareng Imam Ghazali al iktifa kana ngalap cukup
bil muqaronati kana ngabarengkeun al urfiyati anu bangsa urup indal awami mungguh jalma anu awam bihae suyu adu kalawan sakira-kira diitung itu musolli mustahdiron kana ngahadirkeun li sholati kana salat iktidaan karena turut bil awalina ka ulama anu ti heula kabeh pita samuhihim dina mumurahanana itu awalin bidalika kana itu muqaronah al urfiyah wa qala sareng ngadausa Ibnu Rib'ah innahu sanyana itu iktifa eta al haqqu kaul anu leuwih bener wa shawaba sareng ngabenerkeun hukana itu iktifa saha subki Imam As-Subki wali sareng eta tetep milik kami bihima ti itu Ibnu Rib'ah sareng Imam Subki uswatun ari conto wal wasatu sareng ari was inda takbiratil ihram dina nalika takbiratul ihram eta mintala ubis syaiton tetep tina ulin-ulinana setan wahia sareng ari itu was eta tadulu nuduhkeun itu was ala khobalin tetep ala khobalin kana ruksak pil akli dina akal au jahlin atau bodoh fidini dina agama wala yajibu sareng teu wajib naon istishabun niati ngabarengkeun niat bada takbiri dina sabada takbir lil usri karena hese lakin yusanu tatapina disunatkeun itu istishab wayu tabaru sareng diitung-itung naon adamul munafi henteu na anu nganapikeun kama sapertikeun perkara fi aqdil imani anu tetep itu ma dina aqaidul iman billahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala fa inna wa mangkala niat ieu jalma al khuruja kana kaluar minas sholati tina salat aw tarodada atau mang ieu jalma fi ayah ruja dina kaluarna ieu jalma aw yastamiro atawa dina tetepna ieu jalma batolat mangka batal itu salat bihilapil wudui kalawan perbeda dina wudu wal itikapi wal haji wasaumi sareng dina puasa li anaha karena sanyana itu salat eta adiyaku leuwih rupek baban tina arah-arah babna minal arbaati tibatan anu opat pakana tuluy kabuktosan naon tak siruha kata pakanana itu salat bihtilapin niatiku ihtilapna niat eta asadu leuwih banget warobiu sareng ari anu kaopatna min arkani sholati anu tetep tina pirang-pirang rukun salat eta qiraatu suratil fatihati maca kana surat fatihah pikuli rokaatin dina saban-saban rokaat pikiyamiha dina ngadegna itu kullu rokaat aw badalihi atawa maca gagantina itu fatihah li khobari sayokhaini karena hadisna Imam Bukhari Muslim la sholatah aya sholat eta maujud liman pikeun jalma lam yaqra anu henteu maca ieu man bi fatihatil kitabi kana pembukaanana kitab aya pikuli rokaatin tegesna dina saban-saban rokaat lima karena perkara maro anu parantos kalangkung itu ma pi khobari musii dina hadisna jalma anu ngagorengkeun salatahu kana salatna itu musi illa rakaata masbukin angin rakaatna jalma anu salat masbuk pala tajibu mangka teu wajib itu iktifa fiha dina itu rakaatan masbukin bimaknan kalawan makna annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta layas takiruh tetep naon wujubuha wajibna itu iktifa alaihi ka itu masbok litahammulil imami karena nanggungna imam laha kana itu iktifa anhu ti itu masbok tanbihun yutasawwaru digambarkeun naon sukutul fatihati gugurna maca fatihah fi kulli maudin dina saban-saban tempat hasolah hasil lima mumin pikeun makmum pihi dina itu kullu maude
naon udrun udur takhollafa anu panderi itu masbok bisa babihi kalawan sababna itu udur anil imamiti imam bi arbaati arkanin ko opat pirang-pirang rukun tawilatin anu panjang itu arkan wazala sareng ilang naon udruhu udurna itu makmum wal imamu sareng imam eta rokiun anu ruku payatahammala tuluy mikul itu imam anhu ti itu makmum al-fatihata kana fatihah kama sapertikeun perkara lau kana lamun kabuktosan eta bati al qiraati anu kendor bacaanana kama sapertikeun perkara laukana lamun kabuktosan itu makmum eta bati al qiraati anu kendor bacaanana aonasia atawa anu poho itu makmum anahu kana sanyana itu makmum eta pisolati tetep dina salat awim tanah atawa kacegah itu makmum minas sujudi tina sujud bisa babi zahmatin kusabab heurin saka atau mang itu makmum ba'da ruku'i imamihi dina sabada ruku imamna itu makmum fi qiraatil fatihati dina maca fatihah patakhollafa tuluy panderi itu makmum laha karena itu fatihah nabah ngelingan ala dalika karena itu takhollafa saha al isnawi imam isnawi wa bismillahirrahmanirrahim sareng ari lapad bismillahirrahmanirrahim eta ayatun ayat min hatina itu fatihah ay minal fatihati tegesna tina fatihah lama ruwiya samang-samangsa diriwayatkeun naon annahu sanyana Kangjeng Nabi eta adza ngitung-ngitung Kangjeng Nabi al-fatihata kana fatihah sab'a ayatin kana 7 pirang-pirang ayat wa adza sareng ngitung-ngitung Kangjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim kana bismillahirrahmanirrahim ayatan kana ayat min hatina itu fatihah rawa ngariwayatkeun hukana itu khobar saha al-Bukhari Imam Bukhari pitarihihi dina tarikhna itu Imam Bukhari warawa sareng ngariwayatkeun saha ad-Daruqutni Imam Daruqutni an Abi Hurairah ta nampiti Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta qala ngadau Kangjeng Nabi ida qara'tum di mana-mana maca aranjeun kabeh alhamdulillah kana surat al-Fatihah faqra'u mangka kudu maca maraneh kabeh aranjeun kabeh bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim innaha kana sanyana itu bismillahirrahmanirrahim eta umul qur'ani pokona Al-Qur'an wa umul kitabi sareng pokona kitab wa sab'u masani sareng pokona surat sab'u masani wa bismillahirrahmanirrahim sareng ari lapad bismillahirrahmanirrahim eta ihda ayatiha salah sahiji pirang-pirang ayatna itu Fatihah warawa sareng ngariwayatkeun saha Ibnu Huzaimah bi isnadin sahihin kalawan sanad anu sahih an Ummi Salamata ti Ummi Salamah anna nabiyya kana sanyana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta adza ngitung-ngitung Kangjeng Nabi bismillahirrahmanirrahim kana lapad bismillahirrahmanirrahim ayatan kana saayat walhamdulillahirabbil alamin sareng ngitung-ngitung kana lapad alhamdulillahirabbil alamin ila akhiriha nepi ka tungtungna itu ayat alhamdulillahirabbil alamin sita ayatin kana genep pirang-pirang ayat wahya sareng ari itu bismillahirrahmanirrahim eta ayatun ayat mingkuli suratin tina saban-saban surat illa baro'ata angin surat al-baro'ah
ila baro'ata angin surat baro'ah li ijma'i sahabati karena ijmana sahabat ala isbatiha kana netepkeunana itu bismillahirrahmanirrahim fil mashabi dina mashab bi khottihi kalawan tulisanana itu mashab awa ila suwari dina pirang-pirang kawitanana surat siwal baro'atin salianti surat baro'ah dunal aksari bari henteu aya saperpuluhna mashab watarojimis suwari sareng tarjamahanana pirang-pirang surat wa ta'awudi sareng ta'awud falau lam takun mangka lamun teu kabuktosan itu bismillahirrahmanirrahim eta Qur'anan Al-Qur'an lama ajazu mangka moal ngameunangkeun itu sahabat kabeh dalika kana itu isbat li'annahu karena sanyana itu dalik eta yahmilu pantes itu dalik alati kodima kana nekadkeunana perkara laesanu lain itu ma eta bi Qur'anin Al-Qur'an Qur'anan kana Al-Qur'an walau kanat sareng lamun kabuktosan itu bismillah eta lil fasli karena pamisah kama sapertikeun perkara kila anu dicaritakeun itu ma la asbatat mangka yakti tetep itu bismillah pi awalil baroati dina kawitan surat baroah walam tasbut sareng tetep itu bismillahirrahmanirrahim pi awalil fatihati dina kawitan ana fatihah pain kila wallahu a'lam bissawab.